urang teh dididik ku lingkungan ngaran, dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan metere kos kumaha okos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dieu tilok berjamaah di ditu mah lumpat cenah hayang berjamaah eta kudu dididik ku lingkungan. Lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia. Geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi teu terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa. Lumantak kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkan anak teh nyana memilih teman sakamu siapa jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik. Urang lamun babarengan jeung nu bodoh kabawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter kabawa pinter. Urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel-kebel. Urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih, babarengan jeung ahli nahwu kebel-kebelnya mubtada khobar bae mah, babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadinya ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nuntun batur atau yasruqu qur'an cek hikam teh kos kitu. Kanu mantap ke urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji. Lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh engke paling ge ora mengkonon sila mah ge wede anu timbul teh kitu arep endi sira tadi ge kos kitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atau dididik khusus di pendidikan English Tudes kos kadar itu. Nah iyalah pendidikan lingkungan